disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut Batu Ngamprak. Neangan tempat jang nuluykeun lalakon. Aya di Cikolaken, Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh. Ngan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah. Dibeleng, dibentukeun make leungeun dipek-pekan teu kuateun batuna, maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu. Heuh maksudna. Bisa mah dehem, mana bae sia mah kolot-kolot. Tah, kuari teh aya batu beulah di Citaman, Kabayan Citaman.